يا إله الكون يا سندي أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ba'idna an da'watil ibtida'i wa atiqna halawatal ittiba'i wa sabit aqdamana ala masaliki sulaha'il aimati warzuqna bijudikal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma minna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi hadhihi al-ayati syarifati ya jalali wal ikram. Subhana malikil khalaqi ya sayyidil gumayati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kapilanggana guru simkuring guru-guru urang sadayana mobil khusus pangarsa ama al-mutakiri kali Bapak Haji Bapak DKM anu mudah-mudahan urang duakeun ku urang sadayana marantarana sing disehatkeun salirana dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun ilmuna diagengkeun milik rezekina oge salamina sing aya dina ridho sareng pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh teu kantun ka guru-guru urang sadayana khusus adik-adik simkuring. Mudah-mudahan para ustaz, para ajengan, para kiai sing istiqomah dina ibadahna, sing berkah milik rezekina, sing dijantankeun kulawargana, kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah, bari hasil cita-cita sareng pamaksadanana dunia na sinareng akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Teu kantun ka para bapak, ka para pamuda, kali ka para santriyin wa santriyah. Mudah-mudahan sing diberi taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, malah mandar dijantankeun urang kali anu ngabdi ka ibu ramana oge berguna ka nusa sareng bangsana kalih nuturkeun galur sareng sunah-sunah rasulna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oge teu hilap kanu teu damang mobil khusus kulawarga urang baraya urang tatangga urang anu teu damang lahir teu damang batin khususna Bapak RT Ojib pamugi sareng mudah-mudahan teu damang nasi ingat damangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan sehat biharap bihari deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin muhasirat muslimin jamaah rabbana rahimakumullah. Satu asal ngomong dimaksud ngedatkeun nur cita-cita lambung dipayun semangga urang sami-sami manjat bersyukur kadat Allah Rabbul Ghafur kali puji kadat Ilahi Rabbi oge puja kadat Allah Azza wa Jalla. Mantana anu nyiptakeun makhluk beda-beda sehingga alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah urang sadayana dikudrotkeun sareng diirodatkeun kumantana tiasa ngagem kana agama Islam jenenganana anu degikeun ku panutan urang sadayana tegasna Kanjeng Nabi Muhammad kakasihna. Mudah-mudahan sagala pipaniatan pamaksadan terutama ibadah urang sadayana sing aya dina panampi pangabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam mugi tetep dilimpahkeun ka panutan alam jundunan urang sadayana nyatana nabiyana wa habibana sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sareng kulawargina oge ka para sahabatna kali ka para tabiina oge teu hilap ka umat-umatna anu nuturkeun galur sinareng ngerjakeun sunah-sunahna. Mudah-mudahan sing kalebet urang sadayana sing kenging sapaut mati mantana jaga
dipoenan anu kalintang pakeuhna kiamat jenenganana dugi ka akhirat akhirna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rabbuan rahimakumullah. Dina saah jisim kuring saja nyangakeun salam silaturahmi. Tegasna sim kuring saja bade nurut dihapunten. Dina sagala rapi perkawis dosa perdosan kalapatan kali kalfutan karos semontan tol karos bahkan dihajat sederhana. Bahwa tina ucap tekan paripola anu basa pagoda sareng para sepuh hadirin sadayana lahirna sangarang batina mugia kerasa ngamakum sareng hapuntenna kumaha kita hapunten. Nuhun alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Oge saupami teh mah aya ti para sepuh hadirin sadayana ti jisim kuring tos kada sunkeun deui estuning caampuran 14 Sri Putih celak heran teu geuneuh teu maleuk ngapunten kalaya sarangan kumanahan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi urang sarena ieu sing janten amal ibadah muga Allah oge sing kenging ridho sareng rahmat ti mangkana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rabbuan rahimakumullah. Sumangga urang sami-sami napakuran diri nalaah jiwa raga. Margi hirup urang di alam dunia ieu teh sanes kahoyong. Samalih teu kantos ka impen-impen acan. Sugan waktu baheula urang ngawea ka Allah, ya Allah abdi tolong dijadikeun hirup ka dunia panteu. Atana pikantos na SMS ka malaikat, ya Jibril please deh daftarkeun abdi hirup ka dunia panteu. Atuh salajengna gubrakna urang ka alam dunia ieu teh buligir. Teu nyana kacu, teu nyana kerupuk, teu makal baso, teu makal rokok semua wonten, makal kopi ABC. Sugan waktu baheula nya aya bapanana. Sugan waktu baheula bapanana lahir ka dunia tuh dicalana panteu. Atuh dina mulih ge tegasna dina maot ngali gincing. Cul motor RX mangsa bodoh imah gedong terpenting malah kanu jantan putra kanu jantan bojo ge teu eling nu puku mah gulang-guling bari rek dipapakeun ku cacing nutos nganti-nganti pulang anting rek dikurang rek diputing sabab eta katuangan pokok anu penting ceuk sahata ceuk simkuri hariwang aya di dia cacing ngomong disada kuring mah kabur bener ceuk simkuri ngawak bilang cacing bener satu paham tanggung disangat mawatnya mung amal pada melan rek amal salah, rek amal soleha, rek amal ibadah, rek amal haram jadah tah didinya bakal karasa genah jeung teu genah masalah jeung musibah. Nu matak hirup kudu ngarti, nu matak hirup kudu daek ngaji. Oge nu matak hirup tong bodoh sabab bodoh ngarugikeun dunia nyangsarakeun akhirat. Contoh bodoh urusan dunia aya hiji awewe lalanom ka puskesmas maksudna tong loka Gaduh Putra gancangna karios cek eta awewe gubidan tiasna teu upami abdi hoyong tong loka Gaduh Putra tapi abdi alin di KB alin disuntik semua wonten di pasangan ayudi berbeda dengan singkat insya Allah bisa. Kumaha carana gubidan kunaon obatna ku kondom. Nu kumaha gubidan kondom teh tah ieu. Kumaha cara makena tah kieu. Dicontohan gubidan diasupkeun kondomna kana curug. Tah geus kitu pek kikuk-kikuk. Apalah kikuk-kikuk? Cicing saya mah terusan 30 tahun ke atas. Ya. Diasupkeun kana curug. Tos diasupkeun kana curug, prak. Kikuk-kikuk. Oke itu gubidan mohon sok insyaallah. Wih we eta si istri teh maklum anyar panganten. Kitunya hampir 2-3 kali sapoe.
gitu. Lila kalilaan asup angin terdaik dahar segala bau kirinya tagis nama kereuneuh ngagebek teh teh awewe teh nah bidan teh ngabohong kamari kuring teh bebeja teh hayang ulah boga anak tapi buktina ena beuteung jadi bureuteun jadi teh datang deui ka bidan bu bidan nah geuning abdi teh anak ya boga anak kereuneuh teh nah ulang teh bidan nah nih gitu bocor bereneng etana pura-pura bocor bu bidan etana ge kondom lagi bersih nah lagi bersih gitu. Emang kumaha yang dipakainya mun saku masuk ke bidang ini diasupkeun kana curug pamegat abdi ger we abdi kikuk-kikuk jeung pamegat abdi ngapo astagfirullahaladzim neng da lain kitu tapi asupkeun ka budak salaki neng kakara insyaallah mau kaboga putra tah eta kabodohan dunia tos sakitu kecewana komo kabodohan akhirat dahsyat ngalangsa ka bina-bina mana buktina ya dina sapali keterangan diterangkeun aya hiji kolot atau hiji jalma we di sawah atau di kebon ngaliwat kana bibir batur atau napi kana buruan batur terus nyusupkeun kesang kana tembok batur atau napi kokotor leungeun kana batur terus maot salila 40 tahun dihudangkeun eta jalma keur ditanya kumaha dijar kubur teh betah kumaha dijar kubur teh geunah kumaha jawabna duh tong bujeng-bujeng dosa nyawa ka batur tong bujeng-bujeng dosa maksiat ka Allah Subhanahu wa taala anu lian ti kitu cacak-cacak kuring nyusupkeun kesang kana tembok batur 40 tahun siksaanna teu eureun-eureun subhanallah ya kan Nuwawi yuk orang sami hati-hati oge taliti boh bilih ucap seueur nyeri kata tani atau napi kawargi tekad pilih kesoledat lepas sahadat tingkah paripola bisi tegenaheun tatangga baraya kula warga bahkan sakabeh warga malah madar hirup urang teu keuna ridho Gusti sedengkeun anu namina maot teu boleh nganti-nganti teu siang teu wengi teu ka laki teu ka istri komo ka aki-aki jeung ka nini-nini samali para bapak para pemuda anu namina maot teu bisa dibawa badami teu bisa dibawa musyawarah malah teu bisa dicarek deh cara tadi di ditu aya nu maot menta doa ka sim kuring cek sim kuring teh kieu mang tong kamot ayeuna ke pada cukur heula da teh ngupi koloyong memang terus mangkuk na dicimahi aya ibu-ibu gulis mau cek sim kuring teh ibu tong kamot ayeuna itu budak teu kesuwan heula da teu ngadenge ini teh bari ngingkit mawat tak kalap ukuran kadinya mawat teu bisa dibawa dami mawat teu bisa dicanak musyawarah malah teu bisa dicarek sedengkeun para bapak anu namina mawat sok ngadodo datang nasok mangsa bodoh tenuju kulem tenuju bobo bahkan kanu pinter kanu bodoh malah sok datang kanu kercing ngogo mata hirup di dunia montong jago bisi modal wong nenyo sabuk datang teu boloho you understand yes diberi naon dia oh diberi kopi jeung bala-bala jadi bisa bahasa Inggris meuseun yes hadirin ma'asyiral muslimin jamaah radhwan rahimakumullah dugi ka didawuhkeun ku Abi Dzar radhiyallahu an kiungkeun qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ilmihi wa bi karamatihi wa anwarihi wa asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin salasun azabatni hatta adhakatni wa salasun ahzanatani hatta abkatni ngerti itu Pak RT ayah Pak RT sugan mau ote aturan tina mudah-mudahan Pak RT Pak RW sini sehatkeun sadirana oke mudah-mudahan cing tiasa ngemban amanah ka pamimpinanna amin ya Allah ya rabbal alamin
ari tilu rupa perkara matak ngagetkeun ka kaula nepi ka hayang seuri jeung ari anu tilu rupa perkara deui matak ngedihkeun ka kaula nepi ka hayang seuri tah ieu judul ngajisin kuring ayeuna tegasna tilu rupa perkara matak ngagetkeun matak nganehkeun saking ku aneh-anehna jeung saking ku kaget-kagetna nepi ka hayang seuri oge ku tilu rupa perkara matak nyedihkeun saking ku sedih-sedihna dugi ka hayang ceuri. Contoh kayak budak naik sepeda dina awi luhureun empang kaget teu? Kaget teu man? Hah? Nah jempring siga ceng-cengan Arab bener-bener aneh unggul sadang teu? Kaget teu? Terkaget mengurus tunjung sih udah naik sepeda karena awil luhur empang ya sekali deh budak naik sepeda luhur karena awil luhur empang kaget tuh kaget nggak bisa sih pas di tengah-tengah empang gujubar yang serimuan hah? Yang serimuan Lenseri tulungan kegeding na Agustusan sok budaknya tina naik sepeda awis saleunyeur nah terus gitu pan kaget eta teh hese terus aya budak tuang nate bujil dia tina bujalna kaget teh kaget atuh sabab beda jeung urang tos kitu diluapkeun deui dugi ka ledeh jebleh bujalna eta budak sedih moal sedih aya budak 4 tahun pidato kaget teu kagetnya dina tengah-tengah pidato minta rokok hayang seri moal seri beres ya aya budak eta minta rokok mah tah budak ieu aya kopi rokok teu kenanya mana cara anu tilu rupa perkara matak ngagetkeun dugi ka hayang seuri teh tah nomor kahijina mu'amilud dunya wal mautu yatlubuhu sok ngalobakeun lamunan sok ngalobakeun kahayang kana perkara dunia bari teu nalaah kana datangna maut kana hal maut yakni yudilu amaluhu wala yatafakkaru bil mauti tuh iya saja ndak minta rokok budak itu minta rokok mah mainnya ngaji bari ngarokok teu sok nuhun dan sandi budak leutik nu tadi 4 tahun ya terus 40 tahun bade mu'amilud dunya wal mautu yatlubuhu yakni yutilu amaluhu wala yatafakkaru bil mauti sok ngalobakeun lamunan sok ngalobakeun kahayang kana perkara dunia bari teu ngapakuran dina hal maut ta ieu perkara anu mata kaget sok lenyepan nah cenah kajen kaget sumuhun ari mudah-mudah perkara dunia ti isuk-isuk tepi ka sore dugu hulu pat nyawa hulu dijeun suku dijeun hulu teu paru dihalal teu diharam kajeun teuing tanah batur di aku wates batur jadi beretok nyarita iraha batur siga aing siga batur imah gedong sigro mobil mewah lega tanah loba sawah turun mobil unggah mobil pamajikanna geulis jangkung lenjang lampean kon mun ditidik-tidik leungi tetep tereup sieu disawang ti duka manja mun diandok denok mun disambul aing nah ari pamajikan aing diandok betek ditidik-tidik penting disanggot itu berdebu baheula masih gasri depi aya ada siga serigala berai burang ringrang repeuting sakor cengkeng cing pelenting saban usuk gula kuli mengabedaan kejo sapiring jeung setoron kabang kureuli iraha teuing tupok nyanyi eta jelema teh tegas ngalamun teh duh hariring pangnepikeun salam kuring
kanyiting urang lamping bapana tukang uning inumna nusuk nginjem kabang kuriling tah lamunan model kitu mun teu dibarengan perkara akhirat ngarugikeun dunia yang sarakeun akhirat. Nah ulah cenah ngalamun perkara dunia mangga ciri cager eta ngan kade ngalamunna barengkeun jeung bab akhirat. Contoh Gusti mun jadikeun abdi teh jalma beunghar siga batur bro di juru bro di pantau si jabri di bibir si jamrong di kolong lubak di buk lega tanah sawahna mobil ngadua mobil nalobat ngitohan lagi dua meureun genah abdi teh Gusti ibadah teh tumanina kebek astagfirullahaladzim Gusti abdi masa kieu oge syukur da maot mah digubuk malah beurati sabarana jaga. Nabi Sulaiman oge 40 tahun bedana cek beja eta pangkat nabi komo pangkat abdi. Abdi mah Gusti cukupkeun we di dunia bari maot husnul khotimah mawa iman mau Islam mau ihsan sampurna. Tah lamunan eta lamunan anu hade. Sok urang sadang ngalamun model kitu osok. Boro-boro. Sedengkeun subhanallah tabarakallah. Ku hejong yang pelona perkara dunia ya. Ku sibukna pada melang aktivitas jeung sabangsana matak mopohokeun kana maot nu tadi teh ari kana angan-angan kana kahayang kana cita-cita loba ari kana maot teu jadi pikiran teu jadi PR sadengkeun nu tadi mang nu namina maot teh sok mangsa bodoh oge sok ngadodoho datangna rek kanu bodoh rek kanu pinter rek kanu bodoh rek kanu keur kulam rek kanu keur bobo bahkan paling bahaya datangna keur kanu cimogo eta yang terintina upami urang ngalamun perkara dunia barengkeun jeung ngalamun perkara akhirat tegasna pikiran talaah kumaha dahsyatna maot kesimpulin mah maot eta dek bab maot eta nanggeusna terus mangga caprak jita wasani jeung ari nomor kaduana gopilun walaysa bimakulin anhu yakni yadbilu anil mauti wa baina yadayhi al qiyamati. Mun dituntut na kieu teh santri mah ari nomor kaduana gopilun eta lali walaysa bimakulin jeung teu aya anu dipohokeun tina kalalian yakni naja bidar yadbilu poho eta jalma anil mauti tina maut wa baina yadayhi jeung poho eta jalma atau tara mikir eta jalma di hareupeunana anu bakal kasoran ku eta jalma teh naon kiamat. Tadi mah kudu mikiran dina hal maot ayeuna mah sok poho kana maot. Tadi oge sami panyawat urang sadayana panyawat urang sadayana tegasna mah sok poho kana maot malah jauhna sok poho kana kiamat. Tiap ku aja ngasebutkeun we sing tapi sing dogi kana ya sing kenging sapaah jaga di poe kiamat kadang-kadang nyebutkeun amin oge leuleus bari nulutan amin. Eta pangeling-eling ki ajengan teh kiamat teh bakal datang. Kiamat teh bakal karana apa? Tapi urang sok dipohokeun. Jantan pokok kana maut, oke pokok kana mangsa anu bakal disanghareupan tegasna kiamat teh. Cing cobi waler ku urang. Sieun teu kumaha? Naha make sieun kumaha? Kudu sieun kumaha sabab sieun maut nyieun dosa. Kudu sieun kumaha sabab sieun maut keur maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu sieun kumaha sabab sieun maut teu pernah malam rebuan aja. Ulah sieun kumaha sabab maut datangna maksa. Nu penting urang selalu eling kana Maha Kawasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah prak bolak-balik ka ieu PR ke. Kudu sieun ulah sieun ku maot mah. Kudu sieun ulah sieun bolak-balik we eta. Sok dagang bari mikiran eta berkah. Ulah leuleus bakal berkah. Moal berkah teh kieu mong teh
menang 200.000 bikin ka ustaz 20.000 berkah. Nah sababna 18 keur bawa ka iman, 20.000 keur bawa ka akhirat. Tegasna ingat kana maot teh katos. Mun aya keur dagang mikiran maot geuleuh salah pikir eta mah. Salah kaprah. Justru mun keur dagang ingat kana maot, sungguh-sungguh dagangna karena Allah, sungguh-sungguh dagangna berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Moal jauh teuing lah maksiatna kitu. Salajengna sok dibawakeun ku urang teh naon poe bakal datang eta na poe dahsyat kiamat teh. Cabi balar ku urang sieun teh poe kiamat. Sieun. Tos boga betah teh acan ka poe kiamat. Buru-buru bebekelan sabab di poe kiamat teu aya bala-bala, teu aya cemol. Komo kopi sareng rokok mau kacida. Poe hari kiamat. Poe Jumaah. Intina di poe Sabtu nepi ka poe Kemis tong lobatin nyeun dosa. Salah urang apa? Poe kiamat teh Jumaah. Berarti di Sabtu tepi ka Kemis tong lobatin nyeun dosa. Jam sabaraha hari kiamat? Sok bala. Teu geuning. Terjadi na poe kiamat jam 12 duka berang duka putih mung anu jelas bari penting siapkeun diri siapkeun jiwa siapkeun diri ku gatol ngaji siapkeun jiwa ku takwa kuatan lisan kula haula beungkeut pageuh ku tauhid syahadat teh usahakeun upayakeun ibadah sing loba insyaallah salamet teh ka atas teh alhamdulillah terus ke atas ngesan dah simbol pesan ke hati dah nangis berarti pinter para bapak tibatan simpuring amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para bapak tong bujang-bujang kiamah anu dahsyat kabina-bina aalitan we heulaana ku tsunami sabaraha ribu anu maot jalmi ku gempa sabaraha juta anu binasa kaburantak rumah tangga ku angin puting beliung sabaraha ratus ribu bangunan jalmi anu ngarapung nemawi para bapak para pemuda sing sering eling kana Maha Agung oge hirup di dunia tong gede hulu tong adigum yuret to yuret tu yuret nah itu ente bukan bahasa sarwa da warga diajar ya pek catat tu right masalah salah gene eta hi enak simpennya tulis ahdina diajar buat pepetan gitu saged good night barna akan bayar itu we pokokna mah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rabban rahimakumullah kuluna mina poe kiamat ya sakabe makhluk rek nu tos hirup rek nu tos maut rek nu masa hirup tegasna sakabe makhluk ti mulai tek-tek sampai ka bengek pasti bakal ngarasaan malah istilah bebas kuring mada geus maut malah istilah bebas kuring mada masih keneh ngora sadaya makhluk bakal ngarasaan kuluna mina dahsyatna kiamat sedangkan bila ayeuna ciri-ciri kiamat tos hampir 85%. Mana buktinya? Tengah deket keheulaanna. Di masjid lain sengit kayu putih, tapi bau putarasa. Karena ngaji ngarana kalungit jeung ngarapi, tapi rasa kana persib jeung kana sinetron. Bener? Hartina di masjid di madrasah lain pinuh ku pamuda ku pamudi, tapi pinuh ku orang tua ku aki-aki jeung nini-nini akur. Ciri kiamat musuh dekat mana? Kaharusnya, alhamdulillah. Terus karos mah dua teh, nara gancang dapat penting mah dulu. Panjang-panjang teh ketika hati percuma. Terakhir, udah langsung yang terakhir. Maksudnya nomor 3 terakhir teh mah dayak kene.
Wasali sujang anu markatiluna dohikun mil apihi layadli Allahu sahitun alaihi amrodin anhu. Nomor katiluna seri eta jalma sapi nu surutna bari teu nyaho eta jalma ari Allah bendul ka manehna atawa mikaridok ka manehna. Cik cobi urang badar ku urang ari urang namun seri mengesan atau babar katakan sok walar nu jujur mengesan atau babar katakan waduh sia suri mengesan gening ari lagu Persib tapi ka euneuh ku seuri sampai kan ngeser kosi jeung lemari bener lalaju ajengan eak-eakan komo laju dangdut enek-enekan koloyon kawetan nurutan setan ku nikmat-nikmatna joget jeung biduan leres tah ulah kitu bisi Allah benduk sedangkan para bapak para pemuda tong bujeng-bujeng dipika benduk ku Allah dipika ngewa ku metoha pantebeguran Pak dipasian ku majikan pantebeguran saat senyum boleh asal jangan senyum sendirian tapi ingat jangan sampai terbahak-bahak cacalakan takkan sampai sumutan tadi itu artinya pek seri tapi sing menang ridho ilahi pek senyum tapi sing kengeng ridho pangeran lamun urang seri sakahayang urang berarti serina karena setan na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kahartos ini beda jenting musik kahartos ini jantan para sepuh hadirin sadayana perkara anu matak ngagetkeun dugi kahayang seuri teh nyatana nu kahiji ngalamun perkara dunia teu dibarengan ku perkara akhirat teh eta teh perkara anu diseri-serikeun lamun dina hatena aya ilmu jeung iman. Nu kadua perkara nu dikagetkeun dugi hayang seuri teh nyatana mopohokeun kana maut jeung mopohokeun kana poe anu bakal datang tegasna kiamat teh. Nu katilu seuri minuhan sumutna tegasna cacala katakan percis siluman. Eta perkara anu matak disenserikeun atau nabi dipekaget. Jadi wa amalati abkatni papirokul ahibati yakni mauta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum jeung anapun ari perkara anu matak nyedihkeun ka kaula saur Abi Dar nyatana papisahna jeung kakasih anu mulia tegasna sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka para sahabatna. Abi Dar mah dugi ka ceuri dugi ka sedih ku pupusna Kangjeng Nabi jika ari urang sedih teu ku wafatna Kangjeng Nabi lamun teu sedih acan berarti hati urang teh Nasrani lamun teu sedih acan kana wafatna Kangjeng Nabi berarti hati urang teh Yahudi lamun teu sedih acan hati urang wafatna Kangjeng Nabi berarti bisa oge Majusi sawasulna. Lamun aya rasa sedih ku wafatna Kangjeng Nabi insyaallah aya islami dina dadana aya islami maksimal di mana aya asma Kangjeng Nabi sok dituturkeun ku sallallahu alaihi wasallam tah eta ciri wanci kaselamatan. يا إله الكون يا سندي